Sampurasun Wadia Balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku Qobul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuh ka Nyaah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana, nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita Iblis Jatuk Rawarontek jilid kadua bagean anuka salapananya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Cece Lasmi Indri di Palihan Bandung. Kangge Cece Lasmi ngahaturkeun reunuhun laksaketik kabingahan, rehna parantos ngintunkeun naskah sekaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula, ngarah langkung pogot sareng langkung sumangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon, mamang masok bingah kitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng Iblis Jatuk Rawarontek jilid kadua bagean anuka salapana. Kumaha salajengna sor cekopina betot simbutna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel-uzelan di tengah jalan. Tempak dung dung tes. Teras ayeuna bade kumaha lalampahan akang ka payuna Kang? Tanya Nilam Kinasi bari neuteup ka Bajing Sudraji. Jigana isukan akang isuk-isuk kudu gancang nepungan heula salah saurang rerehan Prabu Siliwangi Nilam. Nya susuganan jeung susuganan we aya keterangan anu bisa dicekel ku akang ngeunaan buhun sakera. Bade nepangan saha Kakang? Tanya Ratu Durgalarang. Ki Panca kawawuhan akang, manehna upami telepat mah masih keneh rerehan tinyi Ambet Kasih. Ari Nyi Ambet Kasih teh masih keneh katurunan ti Prabu Siliwangi. Atuh pami di widian mah abdi hoyong ngiring ka akang, cek Ratu Durgalarang. Sedangkeun Nilam Kinasih ngadoan mesem. Kirana anjeun mah mending cicing we di dieu. Baturan Nilam Kinasih anu keur tunggara. Barina oge da akang lunta teh moal lila teuing sakadar menta katerangan wungkul ti Ki Panca. Susuganan Ki Panca boga pituduh laratan ngeunaan buhun sakera. Nya pami akang teu ngawidian mah abdi di dieu wae bade ngarencangan Nilam Kinasih. Kakuciwaan kagambar dina paroman Ratu Durgalarang
kusabab teu diajakan ku Bajing Sudraji pikeun luntar. Kirana akang hayang nyingkat waktu. Lamun urang duaan miang nu aya kalah lati jalan, jadi wayahna we dagoan di dieu nya. Bajing Sudraji miharep Ratu Durgalarang alias Kirana ngarti pang hayang idit sorangan pasti bakal telat di jalan lamun dibarengan ku Ratu Durgalarang. Nya teu langkung akang we eta mah Kang. Ratu Durgalarang ngangluh teu bisa majar kumaha. Sabot keur kitu torojol norojol saurang budak muru nyampeurkeun ka Nilam Kinasih. Eta budak ceurik bari nyepengan tarangna anu rada ngajendol. Ma Har, Ari Arya, kunaon nangis Arya? Tanya Nilam Kinasih gancang mangkuk sing horeng eta budak teh, budak Naden Jaka jeung Nilam Kinasih. Oh, Arya ditekek ku Mang Dayung, Ma. Cek Den Arya ngagagawuran ceurik. Ditekek kumaha Ari Arya? Nilam Kinasih ngilikan benjol dina tarang Den Arya. Ditekek tuh pupuguh pokona mama ku Mang Gayung. Aduh, nyeri Ma. Cek Den Arya semu ngadu. Ai, eta aki-aki bau taneuh teh meuni dedag gelar pisan ka budak nepi ka ditekek kieu. Nilam Kinasih langsung ngajengkat. Bajing Sudraji jeung Ratu Durgalarang tibang silih pencrong. Cag kayaan di pabuaran urang tinggalkeun deui. Ayeuna urang balik deui ka si Banaspati anu ngejat ninggalkeun Sanjaya anu geus binasa hancur lebur muruh puy jadi lebu. Rengse ngabinasa Sanjaya, tingkah si Banaspati teu eureun nepi ka dinya. Manehna laju ngacorak deui ka tempat anu sejen, anu diijir jalma-jalma anu aya masih rerehan ti Raja Pajajaran. Kasampak di pakarangan hiji paguron, si Banaspati keur dihurup ku puluhan jalma. Masing-masing pada nyerepeng pakarang kompak disarabetkeun. Erek ngarecah badan si Banaspati. Serepet, gurilap, hudiu. Pating gurilapna pakarang, matak paur pikeun anu nenjo. Laju nyabet ti hareup sisi kenca katuhu, anu nyacer ti tukang oge aya. Satiap sabetan dipetakeun ku jalma ngarti kana ilmu wela diri pikeun ngarecah si Banaspati. Cek itungan mah si Banaspati geus katutup ruang gerakna, moal bisa incah sanajan ukur ngiser suku. Tapi di luar dugaan, nalika pakarang meh kareuna kana awak si Banaspati. Si Banaspati nyieun gerakan aneh, badana suat siet ngawujud kalangkang. Dirina bisa asup kana sela-sela serangan sanajan selasa jengkal. Wus serempet selap. Puluhan pakarang antuk namah nyarabet angin. Si Banaspati bisa lolos tina serangan, nyampak geus ngajega di tempat anu rada anggang. Atuh kabeh anu ngahurup jadi rungah ringeuh kalengitan sasaran. Saurang oge eueuh anu teu hookeun kaget nempo cara tarung si Banaspati anu jiga iblis. Kajurung kurasa kapanasaran, curelat jeleng. Harita murid paguron pada jelung-jelang deui majuna raja. Pakarang dialulinkeun leuwih nyereg leuwih cepet. Puteran bedog datang nyurubuk di hareup. Aya nu ngagajleng mabad, aya anu ngajleng babat tarok. Aya oge nu nyacar bolang ti sisi. Pikeun si Banaspati galura serangan samodel kitu ukur jadi kaulinan.
di antara serangan manehna hibar kalangkang, bisa sutset asup kana sela dua pakarang jarak sabuku curug, sat plos siup plos hus plos. Nyaho si Banaspati geus nyampak deui di lain tempat. Atuh kabeh beuki ngarasa aneh. Ilmu naon anu digunakeun ku si Banaspati sehingga bisa lolos tina puluhan serangan pakarang seukeut. Eueuh waktu pikeun malikir, murid-murid paguron malik rajleng deui narajang. Masing-masing pada ningkatkeun ulin pakarangna, ngaburu si Banaspati ti dalapan arah mata angin sakaligus. Antukna kabeh kalibat tarung campuh. 10 jawara dipimpin ku saurang kolot pilih genti nyerang ka si Banaspati. Lain wungkul ngandalkeun pakarang, nu 10 urang oge sakapeung metakeun tenggelan-tenggelan tanaga jero jeung tenggelan jarak jauh. Sedangkeun si Banaspati anu diserangna tetep teu ngarobah cara tarungna. Masih tandang kalangkang setan, sutset di antara gempuran-gempuran lawanna. Dirina jadi bisa asup di antara dua pakarang jarak salambar buuk. Menang puluhan jurus, saurang oge can aya nu mampu nyangsangkeun serangan. Kalah beak tanaga beak cara. Maranehna memang teu sadar lamun masih Banaspati geus ngawatek jurus kalangkang iblis. Wujud kasarna robah jadi kalangkang. Jadi rek kumaha bae oge mustahil maranehna sakabeh bisa nyangsangkeun pakarang ka si Banaspati. Ngarasa geus cukup ngulinkeun kabeh lawana, si Banaspati gilig pikeun ngarengsekeun pakalangan. Sabentakan dua leungeun sapada harita sakuliling paguron dikuliling ku prana geni. Teu lila set duar. Cukup sakali serang, sakabeh lawan sakaligus jeung pagurona muhpui jadi lebu. Jadi korban kadua kaganasan jurus geger wisang genina si Banaspati. Sedangkan di tempat anggang si Banaspati merhatikeun paroman kereng huntu kekerot ambek kapegung. Nyaksian paguron rerehan Siliwangi anu beak kaduru. Piraku rerehan si Siliwangi hiji-hiji didatangan ku aing pikeun ngorek katerangan. Tapi memang deui jalan iwal ti kitu. Susukeun we aya nu hapaleun di mana lebah tempatna buhun sakera dipapai kabeh ku aing turunan si Siliwangi. Pikeun menangkeun katerangan tempat patilasan Siliwangi memang kudu ngorek katerangan ti rerehanana, kitu pikiran si Banaspati. Wangunan paguron meh rata jeung taneuh geus jadi ruhak bari ngelunkeun haseub. Pangeusina saurang oge eueuh nu salamet kabeh kaduruk. Direret si Banaspati geus teu katembong deui di tempatna. Tayohna mah geus ngiles ngejat ti eta tempat. Cag urang tinggalkeun deui kayaan si Banaspati anu nyieun Rajapati di unggal paguron di unggal lembur anu aya katurunan ti Prabu Siliwangi. Ayeuna urang kocapkeun di paguron Kidang Laya poe eta Andewi digurudug ku sabaraha urang jawara. Aya kana 7 urangna jawara nu datang. Kabeh maksud jeung tujuanana geus pasti rek merebutkeun kalung batu giok. Pastina oge Andewi tetap pertahankeun menang sabaraha lila paloba-loba omong akhirna urusan kudu direngsekeun ku cara tarung anu pilih genti hiji lawan hiji. Kabeh pada nyobaan jeung kabeh pada nguji kana kahebatan Andewi salaku murid tunggalna
Laraspati si Dewi Pedang bayangan Sukma. Pedaran tarung antukna teu bisa dihindar deui. Saurang Jawarangora ngabalakan maju pangheulana, langsung nyerang ku tenggelan jeung tajongan anu ngandung tanaga jero. Dina nyang hareupanana Andewi cukup tenang, tapis ulin usik dina jurus leungeun kosong can ngagunakeun pedang kilat mayana. Sakabeh sarangan si Jawarangora satilep bisa diatahkeun. Tekung sinincak tilu jurus, Andewi geus bisa ngasupkeun dua tenggelan pupur bayang. Si Jawarangora kontan namru teu hudang deui. Siut dedeg geus Giliran patandang kadua, saurang lalaki rada umuran maju ka hareup. Dedeg pangawakanana sesag jeung ngeusi. Urat-urat naronjol dina sapasang leungeun, nandakeun eta jalma mibanda kakuatan lain handap-handap. Eta jalma katalahna Ki Jamhuri, katempo kumisna semu baplang patepung jeung jangot brewosna. Sanggeus salam bubuka, duanana langsung ragot makalangan, saling jual beli serangan dina jurus-jurus kanuragan leungeun kosong. Teu saeutik duanana saling bentur adu tanaga jero. Andewi ngarasakeun tanaga jero lawana kawilang kuat. Setiap adu takis leungeunna kakepeskeun. Tapi sabalikna Ki Jamhuri kaget sanggeus ngarasakeun kumaha rongkahna tanaga jero Andewi. Satiap bantrokan kakuatan jeung Andewi, dadana karasa nyentug jeung eungap. Rek teu kitu kumaha atuh, sabab anu disanghareupanana saurang murid di Jawara nomor wahid di zamanna, nyatana murid Dewi Pedang bayangan Sukma Laraspati. Tanaga jero Andewi geus nincak tingkat kadalapan. Jadi Ki Jamhuri masih can sapapak, can sabanding, masih jauh di sahandapeun Andewi. Beuki mindeng adu tanaga jero jeung Andewi, rasa eungap na dada beuki nyeletit nyeri. Samalah ngalaikeun getih na juru biwir. Kagok asong Ki Jamhuri ngetrukeun sakabeh kamampuan, ngaluarkeun jurus pamungkasna, nyatana tenggelan watu ngampar. Andewi teu yeung ngahindar. Jurus pamungkas Ki Jamhuri justru diaduan. Tenggelan watu ngampar dipapag ku tenggelan lempeng pupur bayang. Hasilna Ki Jamhuri ngajengkang bari nyebrot getih lalambaran, terus ngudupung kumargung. Uciut berasa duak. Dirasa patandang kadua geus moal menge deui, serog. Patandang katilu maju ka hareup, nangtung jarak tilu deupat ti Andewi. Nilik dadagan mah biasa teu sangeusih Ki Jamhuri. Ngan solot panon kacida seukeutna. Eta Jawara nu katelah si heulang papak. Nyang hareupan patandang katilu, Andewi can aya galagat rek kagunakeun jurus pedangna, masih keneh kaayaan tenang. Memeh dar tarung, si heulang papak nawaran heula ka Andewi, bisi hayang reureuh heula, bisi hayang ngaso barang sakedeung pikeun ngumpulkeun deui tanaga. Tapi Andewi nyarankeun sangkan lumakuna tarung dituluykeun, ngarah teu sampore teuing waktu. Satu tas saling rengkuh mere panghurmatan, si heulang papak ngabelesat ti heula. Nyaho-nyaho geus aya di luhureun sirah Andewi. Gerakanana samber heulang nutug ngalepaskeun tenggelan kuat. Curela jeleng hus salamer hiu duar. Untung Andewi rikat ngahindar. Dina kecepatan bayangan Andewi ngajuralit ka sisi. Tenggelan si heulang papak jadi ngajeleger keuna kana lemah.
taneuh kuat karabeng haliber kaluhur nutupan tetenjoan. Kakarek oge ngancegeun deui tangtunganana, Andewi geus dijieun kabireungeuh ku datangna serangan susulan. Si Helang Papak geus nampe deui luhureun ngalancarkeun serbuan tajongan. Wudu kiu 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 kiu. Lap. Andewi depok ka handap. Sapasang leungeun luak liuk kepret jangjang ngabendung serbuan tajongan lawan. Plak plak siu des des julalit. Si Helang Papak katambag ka jauh. Andewi kentak luncat ngudag musuh kaluhur. Di luhur duanana sambung laga. Duk-dek saling sereg. Bari ngarapak angin silih serang. Dek-dek kaduk-des plak-plak kaduk-des. Sanajan si Helang Papak maher serangan di luhur, tapi Andewi sanggup pikeun ngimbanganana. Boh dina segi hampang raga, kacepetan jeung bentakan tanaga, Andewi masih aya di saluhureun si Papak Helang. Sabaraha kali si Helang Papak ngayapak eleh abar, mindeng hampir kabeunangan. Dina akhirna si Helang Papak kapental eleh tembragan tanaga jero ku Andewi. Sat plak-plak des katuk des. Teu miceun kasempatan, Andewi ganjang nyusul tepus ka handap, tuluy malik nyereg ka si Helang Papak. Tenggelan pupur bayang malalesat teu mere engap, rabul meh jiga hujan silantang. Si Helang Papak atuh dijieun kawalahan, gulak-gilak bari mundur ka dese. Leungeun pakupis nakisan serangan. Menang 10 jurus, duana ijen di handap. Teu lila der tarung deui di luhur silih samber. Ngan beuki lila serangan Andewi beuki bayangan. Nyerang ti kenca sakiceu panon jol nyerang ti katuhu. Nyerang ti handap sakiceu panon jol di luhur ngabaliungkeun tajongan. Matak lieur, matak susah dituturkeunana. Sanajan lah-lahan diimbangan angger pikeun si Helang Papak hese nuturkeun serangan lawan. Nu aya manehna beuki beuki kateter. Puncakna Andewi bisa ngasupkeun saruntuyan serangan. Peupeuhan kana dada, totogan kana angen, dipungkas ku jeblagan tapak leungeun. Dak-dak kedublak des jelebet jengkang. Teu anta parah deui si Helang Papak ngajengkang ka pental jauh. Awakna ragrag langsung usap. Laju ngalempreh kapiuhan teu inget di bumi alam. Nempo kitu para jawara sejen jadi kumecrek bari gogodeg. Kaget ku nenjo kahebatan daya tarungna Andewi anu sanggup ngungkulan kecepatan tarung si Helang Papak anu sakitu linghasna. Rengse ngarubuhkeun si Papak Helang, Andewi malik ka para jawara anu sasesana. Sor, giliran saha deui ayeuna. Sok geura maju. Bisi kaburu sampuret manten waktuna. Geura maju. Lamun mah nya panasaran, hayang menangkeun kalung giok. Cek Andewi rineh bari kakapruk baju. Sementara can aya nu maju deui. Kabeh ngadon culak cileuk silih pencrong. Ngadon cari cing wae. Hayo, saha deui rek maju? Cek Andewi deui ngabagi paneuteup. Masih can aya nu maju. Teuing geus kateter wawanen teuing kumaha. Kabeh ngadon silih jurungkeun. Sabot kitu pok kadenge aya nu nyarita di satu kangeunana. Lamun maraneh eueuh anu maju, ayeuna giliran kula anu maju. Kaula Andewi anu rek ngajajal pangarti Andika, sekaligus hayang ngarebut kalung giok. Wanohkeun
kula Dewi Campaka anu bakal nyang harepan anjeun muridna si Laraspati. Red, Andewi ngareret karena datangna Sora. Parang direret, nyampak aya seorang wanoja nangtung teu jauh. Setiap mata anu nenjo pada molotot meh teu ngiceup ka eta wanoja. Kabeh pada helok ku kagelisan rupa eta wanoja. Eta wanoja panonna cureuleuk, irungna mancung, pipi ngadaun seureuh, tarangna jamenterangan. Gadon daug sapotong, estuning taya cawadeun. Kagelisanana meh sabanding jeung kagelisan Nilam Kinasih bojo kakasihna Denjaka. Ditambah deui ku pangawakan eta wanoja lengik papanting, pakulitan bersih koneng umyan. Dirasukan terusan sarua beureum. Saringset nyitak lekukan awakna. Lebah dada katempo rada kabuka, nembongkeun nyeungseung bebelahan dada jiga kamalir. Kahandapna aya bebelahan samet pingping di mana katebak angin katempo lenjangna suku. Waktu seolah-olah eureun jiga nu kasirap ku hibar kagelisan eta wanoja anu tadi ngakukeun Dewi Campaka. Kabeh jawara laki anu aya di dinya pada calawak hok cai molohok bari ngacai. Meh eureun ngabekan kabeh oge. Calalengge jiga tenggar kalongeun. Sadar-sadar sote nalika si wanoja geus ngaleor leumpang ka hareupeun Andewi. Leumpang teunangan bari nebarkeun seungit kembang campaka. Atuh mata para jawara lain mah leupas, kabeh ngadon leuwih manco terus katuju ka eta awewe. Komo pas ningali bujurna nu guplak giplak, katuhu kenca dibarung pikiran-pikiran liar sarta hayalan-hayalan hayang ngarangsadan ka eta wanoja geulis. Aduh, eta imbit menimung pluk kitu. Aduh, waskeun jerona moal teu merepat pulentur pungkil euy. Cek saurang jawara, perhatianna teu leupas tina bagian tukang si wanoja anu ngakukeun Dewi Campaka. Sing ingat ke pamajikan sia teh euy. Pamajikan di imah ngadaguan dulu. Sigeung anu gigireunana bari manehna sorangan merong teu ngiceup-ngiceup. Lah, pamajikan uing mah bujurna ge tepos, eueuh dagingan. Tapi nu ieu mah aduh, kabayang mun bari nukangnya bari ngagoreng tempe teh geuning. Waduh, mal teu guplak giplak. Halah, kalah jorang pikiran sia teh dulu. Geus. Tong sok munapek euy. Aing oge nyaho bobogan sia teh hudang tah ajol-ajolan geura pageuhan kolorna bisi morosot. Nya wajar we dan normal atuh euy. Hah, tupan kabatur bisa ari maneh sorangan kitu. Eta tah benerkeun kolor kehet basa geuning. Geus lah. Ulah dibahas, urang tenjokeun we ayeuna mah. Rek kumaha cenah eta si wanoja geulis teh euy. Duanana gancang pada ngalihkeun deui perhatian ka Andewi jeung Dewi Campaka anu geus adu hareupan. Bagea wanoja wilujeng sumping di paguron Kidang Laya ditinggal Ibu Laraspati. Cek Andewi ngembang imut pang bagea. Paguron Kidang Laya geus kasohor jadi paguron Laraspati. Cek Dewi Campaka bari muterkeun paneteupna kana wangunan eta paguron. Tapi nalika keur kitu atuh
Ari ujug-ujug waktos nah kabujeng seep wadia balad ATE official keun atunya ya dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui atuh ku kitu ku kieuna mamang saja amit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana hayu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.